Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i. Bab isim-isim anu dinasobkeun. Aya bab netelakeun tentang isim-isim anu dinasobkeun. Al mansubatu khamsata asyara. Isim-isim anu dinasobkeun teh sadayana aya 15. Wahia al maf'ulu bih. Anu 15 teh nyaeta maf'ul bih. Seperti dorobtu Zaidan. Tah kata Zaidan jadi maf'ul bih. Kaula neungeul Zaid. Kaula neungeul ka Zaid. Objek. Iya, objek. Wal masdaru nu kaduana masdar. Dorobtu dorban. Dorban tanu jadi masdar teh. Dorobtu dorban. Kaula neungeul. Kalawan neungeul nu sanyana. Wa dzarfu zaman sareng dzaraf zaman. Anu nuduhkeun kana waktu. Sumtul yauma. Sumtu puasa kaula al yauma dina poe ieu. Al yauma. Nah. Jadi contohna al yauma dina poe ieu. Wa dzarful makan. Sareng dzaraf makan tempat. Jalastu amamal ka'bati. Jalastu kaula calik amamal ka'bati payuneun Ka'bah. Tah amama dinasobkeun amamal ka'bati amama. Wal halu sareng hal. Jaa Zaidun rokiban. Jaa geus datang sa Zaidun Zaid rokiban bari tumpak. Nah, rokiban eta sebagai hal dinasobkeun rokiban. Wa tamyizu sareng tamyiz. Wa fajjarnal arda uyunan. Ta uyunan sebagai naon? Sebagai tamyiz. Lamun dina logat mah naonana nya? Panjang Zaid umurna. Tola Zaidun umron. Tola panjang sa Zaidun Zaid naonana umuron. Umur. Nah. Wal mustasna. Mustasna mah diiwalkeun. Qomal qaumu illa Zaidan. Nah, kalimat Zaidan. Qoma geus nangtung sal qaumu kaum illa Zaidan. Kecuali Zaid. Qomal qaumu taeta fi'il fa'il jadi jumlah fi'liyah. Taina mustasna illa Zaidan na Zaidan. Wa ismula sareng isimla. La gulama rajulun hadirun. Anu jadi contoh la gulama. Na gulama sabada la. Gulama eta teh isimla. Wal munada sareng munada digero. Ya gulam Zaidin. Hei bujang Zaid. Wa khobaru kana wa akhawatuha. Khobar kana sareng dulur-dulurna. Kana Zaidun qaiman. Tanu jadi khobar kana teh mana? Qaiman. Khobar kana. Kana geus bukti sa Zaidun Zaid qaiman. Eta nangtung. Jadi khobar kana qaiman. Nya kitu di dulur-dulurna seueurnya. Wa ismu inna wa akhawatuha. Sareng isim inna sareng dulur-dulurna. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Na Zaidan. Inna Zaidan.
sanyana ari Zaid qaimun eta nangtung. Zaidan sebagai isim inna. Nya kitu di dulur-dulurna oge. Sami gitu. Wal maf'ulu min ajli. Maf'ul min ajli. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Qoma geus nangtung sa Zaidun Zaid ijlalan. Karena ngahormat li amrin ka amr. Nah, nu jadi maf'ul min ajli nyata ijlalan. Nya. Ijlalan karena ngahormat, karena ngagungkeun. Wal maf'ul ma'ah sareng maf'ul ma'ah. Ta biasa nama osok make wau, sebenarnya teh wau ma'iyah. Akal tu wasama kata. Ai mah kan artina teh sartanya. Nah, sami kitu juga sarta. Ngan sabada wau ma'iyah ngaranna. Akal tu kaula geus dahar wasama kata sarta lauk. Tanu terakhir mah wa tabi'il mansub. Pengikut mansub, pengikut anu dinasobkeun. Nyata yaopa sadayana nyata naat atau taukid sareng badal. Jadi lamun kerekayaan nasob maka tabi'nanya pengikut nate nuturkeun. Misalna contohna ayeuna nya naat ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaidan kan karena sob sebab jabatan sebagai maf'ul bih. Tahu objek kan? Ra'aitu Zaidan. Kaula geus ningali ka Zaid al-aqila. Anu berakal. Al-aqila sebagai naat. Contoh atop. Ra'aitu Zaidan wa Amron. Kaula ningali Zaid sareng Amar. Nah, wa Amron, wa Amron. Nyambungkan kana Zaidnya. Wa Amron. Wa taukid sareng taukid. Muatannya. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Anu jadi taukid mana? Nafsahu. Kaula ningali Zaid tegesna dirina, pribadina. Zaidan jabatan sebagai maf'ul bih maka nafsahu sebagai taukid nasob. Nu terakhir badal. Badal. Ra'aitu Zaidan akhoka. Ra'aitu ningali kuring Zaidan ka Zaid akhoka tegesna dulur anjeun. Ta akhoka sebagai badal. Badal teh penggantinya. Ningali kaula ka Zaid tegesna dulur anjeun eta teh. Tah kitu nyaeta isim-isim anu dinasobkeun. Nah, eta engke dinya bakal dijelaskeun ka di bab tertentu. Wallahu a'lam bishawab.